santai sih, anjir masih sih, anjir lagi tempat masih kan? Nah iya, itu semua bagi buta kumaha aing, bari masa datang musibah teh aing ngumpul sarana ya. Silakan anak kumaha aing. Hah? Ya lontak alim ulama iya, bersaing bahu membahu di para pemerintah. Mudah-mudahan ya para pejabat tidak ketinggalan kebaikan, mudah-mudahan pejabat di atasan sampai bawah sing saleh amin. Amin. Aradil amin. Amin. Tingkat bawah tingkat atas, tingkat RT na, RW na, wali kota na, bupati na, camat na, bupati, gubernur seraya itu menteri TNI, Polri na sing saleh amin. Amin. Sing aradil amin. Amin. Sing setiasa membangun umat jalan Allah Subhanahu wa taala. Adil dengan adil yang mudah dikatakan, susah dilaksanakan adil. Bahasa Arab. Naon ari ngaran adil? Iqtaul haq alal haq. Nibakeun hak kana hak kita adil. Kos urang ngagaduhan bojo dua. Anu sepuh 500.000, anu anom 300.000, adil-adil? Adil lah. Beda. Pan sing inget kena tarif, iqtaul haq alal haq nibakeun hak kana hakna. Kunaon itu 500.000 geus loba hakna? Wah. Paham. Payun. Itu 500.000, nu sepuh, ya 200.000 tos seueur hakna. Pan bakeun hak kana hak. Jangan Anda mengatakan tidak adil. Pang adil-adilna hukum Allah. Aisyallahu bi ahkamil hakimin. Jadi hakim hukum Allah, pang adil-adilna. Beda dengan hukum jalmi, hukum Allah. Hukum jalmi mana coba? Bayar pajak. Ti jalma alit ka jalma ageung ka luhur. Geus kumpul dikorupsi. Tapi hukum Allah zakat di jalma kaya untuk orang fakir. Beda tuh hukum Allah ini hukum jalmi. Beda tuh. Beda ini kos-kosieun beda. Keadilan. Pejabat harus ada. Cuman dia keadilan hasil. Terus bagi para ibu, anak pamagat kenging dua, anak istri kenging hiji. Mislul hunsi mujajain, dua bagian lelaki, sebagian awe. Keadilan Allah, kok kenapa lelaki menang dua? Rek kawin ke awe menang hiji, di hiji jadi kieu. Awe menang hiji, rek dikawin lelaki menang dua, di hiji jadi kieu. Rek menang teh menang tetep keadilan Allah kieu kene. Oh, keadilan Allah mah wah. Guys. Keadilan hasil Adi teh kos contoh nang nganggo peci dina pastaka, dina sirah we. Nganggo sapatu dina sampean adil-adil. Dahak. Biarpun peci 70.000 tetap di atas. Sepatu 200.000 di bawah, tetap dahak. Teh kotok teh kamu ditincak. Dahak. Adil. Biarpun nilai 200.000 dihanap. Cek kuat teh, jadi sepatu 200.000 dipakai aja luhur. Kopea dihanap. Muter. Riweuh talain hakna. Jangan-jangan orang luar, orang dalam lagi pasti demo. Ngan mau demo orang dalam baturna. Mau demo orang dalam mah. Dapat. Coba anak pemajikan. Kita bapak siap ngaco amat. Kopea maka tina suku sepatu tina hulu. Kau mau dipakai keluar tuh lagi. Budak kalau pakai ER, uang ngaco, demo. Kan sebelum demo turun ke jalan kusabab dah. Rasakan. Ulah melotot. Ya Allah. Harus adil teh. Udah sekarang adil amin. Ya Allah. Contoh dah. Cukup menunggu aki contoh mah. Pirang. Kas contoh na bulu hileud, nya bulu kurang adel. Bulu lalat satu lembar di punggung kita tetap gatal, bukan hak. Atur renyem. Tapi dina hileud mah ngagiting 100 lamar aya. Adelan teu. Hakna. Betul. Kamu teh urusan dunia, urusan agama, lamun lain dina hakna kacau-kacau. Riweuh. Aja ting partai semakin banyak hebat-hebat. Teu cici dina hak. Kacau. Mudah-mudahan hanya nakal partai sing ada lagi lain. Ayo hebat-hebat cerita aja. Teu cici dina hak mah kacau. Pas bulu hil. Salamar ge atur. Hila jauh. Urusan agama cici dina hak nami. Tenang cici dina hak. Cukup dah contoh dulu.
Ya, itu contohnya. Ya Allah, contohnya gitu. Jadi, ingat adil pak hebat, kecil minta hati ketemu Allah. Kacau, mau anak om. Coba orang minta adil, kamu majikan rasih kata di beda, udah beki, mau jadi demo. Lain haram udut, nah haram ngaganggu. Ayo udut beki budak hayang jajan, jika terima mengulikan, jika ngadat. Kunana teh budak ngadat hayang jajan, atuh pangulikeun teu buka duit, ning eta udud dua yang menang nganyuk, atuh panganyukeun. Kade wah adil ka batur. Betul, men. Enggak ada di Padang, gimana pemajing jeung jamu dong dia. Mudah-mudahan sih bisa adil amin. Adil teh adalah cicinya hukum Allah Subhanahu wa taala. Tah moal nukeun musibah penduduk dunia. Moal. Mungkinlah kita korban daerah. Kacau jauh jeung para alim. Ulama. Allah. Nak bahasan ulama ahli marifat. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka sayyidina abdi Gusti, nyukeun ka Gusti rizqan wasi'an, rezeki anu jembar. Rezeki anu seueur. Mudah-mudahan rezeki menang rezeki anu seueur amin. Ngan urang mah nyaho loba rezeki, loba duit, loba beas, loba kadaharan rezeki. Eta mah lain rezeki milik. Loba duit, loba beas, loba kadaharan mah lain rezeki milik. Rezeki mah cari banjar nuji perkara untuk kadahar kurang rezeki. Leres deh. Eta mah milik, urang kadahar tahu jeung cengek dijejer tahu dipacok hayam. Kaya rezeki mah riweuh. Kana seladakeun. Eta sempat viral eta. Eta ngawartos saat memeh cengek tahu heula ge. Rezeki kan dipacok cengek. Kaya rezeki mah tos dikunyah tanpa rezeki. Modal batu mencelang. Laras ya. Ieu bangsa rezeki abatin kok. Rezeki dohir, soca ningali keur berlebihan. Warna ungu, warna hitam, warna putih, warna coklat bisa membedakan deh. Kalau tanpa rezeki ningali moal. Ningali moal. Ieu berbunyian, sautan burung beda-beda, warna berkicau beda-beda, bisa membedakan kulit kicau urang. Urang can katingali geus suara nu bau, Mang Jaya datang, can katingali Mang Jaya sudah bisa membedakan suara Mang Jaya. Rezeki Allah kalau tanpa rezeki moal ngadamu. Mantap kami sok ngaos ka palabuhan sok istirahat di sisi laut. Aya supir teh nyaris ka Kang, aya sisi laut di mana? Teuing eta soca ningali kalau kata bihan, make pohon ku sisi laut. Aya sisi laut mah eta tangkurasih ngabacot di mana? Eta nyebut ngabacot teh abi. Ya abi nyebut ngabacot teh ka santri. Eta tangkurasih ngabacot di mana? Make nya sisi laut, perintah sisi laut teh iya. Nah ieu sok kacang lupa kulit. Pada udah ketebihan ningali sebelum mata, lupa kan sepinggir laut. Sisi laut di mana ya kamu? Kita kan kurasnya nggak baca di mana? Mau bisa nggak baca mandang lawan tanpa sisi. Kita di situ. Leres ya. Datang dijibatin. Betul salawat, betul berjamaah, betul ngaji Quran lawan tanpa rizki biasa mah. Mudah-mudahan sih jangan rezeki Allah. Amin. Allah syukuran nikmat urang soca urang. Beureum nikmat, bentak nikmat, beureum bentak. Nikmat teh. Jujur beureum bentak nikmat teh. Coba. Nu beureum bentak. Iya kasepuhan mesti bisa beureum bentak. Buru-buru nikah deui. Entar kira lapen yang habis saya. Mun bojo pupus nikah deui. Tapi kita pengantin kan. Dapat pupus bojo. Ini kilo dinten apa? Nikah deh. Di Gemon teman-teman. Tapi nu jadi di Cisarua di Gemon Putra ada di Cisarua we. Nikah deh. Nikah. Bagaimana sih? Miskinun rajulun. Rasa meraatun. Miskin lagi coba majikan. Saja buka mobil mewah dicium mau jadi ganyaran. Disabak mau jadi sahwat. Laras deh. Pamajikan dipandang jadi ganyaran, dicabak jadi sahwat, dicium meneng ganyaran. Lamun kodok urang bawa mobil sekumaha mewah dipakai ke urang, dimanian ke urang. Pamajikan dipakai manis sorangan. Wah. Geus main. Kawin
Lamun bojong ngiring teh. Cek paham atuh. Hari ini ngajong lu abi. Kita tongkan nikah pak. Sama anak menurut ngaran nikah. Lalu kami isau. Sampai nikahnya di lama paling bagi itu. Surah apa aja nama? Enak insya Allah nih bagi itu. Ini ada laku sih ya. Gimana udah nikah. Abi tukang udah, lo kalau jayai rencangan pupus bojone pun ramah, pupus ibu api. Pun ramah 7 nikahkan pak. Putra bapak 8. Mama nikah ngan milarian kumaha we. Nikah enak milarian teh kan biaya. Abi 8 ku bapak kakawin. Bila ku bapak hiji udah bapak. Yang kali salam kawin ku anak goblok. Tuh mikir wah kan. Mana anak gua mana pak dicarikan. Anak 8 ku kalau tahu urusan. Tapi kalau si hiji make ulah kawin, anak ditolong-tolong di dalam. Udah masih menang dari jamin. Rakaatan nih 2 rakaat buka pemajikan, leuwih alus tibatan 70 rok. Teu boga pamah. 2 rakaat gaduh bojo, leuwih alus tibatan 70 teu boga bojo. Ieu mah bojo pamajikan teu boga 70 rakaat henteu. Ieu mah lamun 70 rakaat. Eta 70 rakaat henteu. Ieu mah lamun 70 rakaat, alus kene boga pamajikan 2 rakaat, ieu mah 70 rakaat henteu. Sing mikir wah. Mudah-mudahan si menang rezeki halal.